Awan ibu teh jika nu hareeng nya cep tah cinta artos atau 5.000 meser parame dekul dituang langsung sehat. Ibu kuring geus balik bakal nuturkeun dek mana bu dek kanana gerhana dek naon dek nganuhunkeun naha nyeri sirah dibere paramek duitna 5.000 jadi cager seolah-olah kuring boga jasa anu gede. Nah ibu nganuhunkeun hiji nyeri sirah karasa ku diri jangarna karasa liurna karasa nalika dibere paramek langsung cager inget kanu mere paramekna bener. Ayeuna penyakit hate ibu teh pedit cek kuring teh si kumat si pedit hek tong hirup teh tong pedit wae ibu dah harta teh moal dibawa hate jug malang nyeniran aing jelema teh hiji edek nganuhunkeun nu aya ge ngewanya. Inilah berarti penyakit lahir jeung penyakit batin itu beda Pak. Matak agama bisa diterima ku jelema anu sehat hatena, lamun kotor hatena hampura moal bisa narima.